sakumaha kamari ayat ieu teh nuluykeun nu kamari bahwa para kafirin musyrikin Yahudi Nasrani Konghucu Buddha Hindu kabeh bakal digejeburkeun ka neraka ketika sakarat nageh diome ku malaikat aina ma kuntum tad'un mana nu kumaneh disembah-sembah teh hayu nuku maneh disembah pangeran Bapa ayo gerak turunkeun ayo nuku maneh disembah pangeran anak incuan teh mun incuan ayo gerak pangeran incu gerokeun pangeran batu pangeran kayu gerokeun sia kuaing bakal dicabut nyawa sia ayo malaikat ngome ka para kafirin masyaallah nu mantak nu tujojoakan kafir mah sakaratna ari Islam kabeh urang geus sering ningali tenang maot teh kalam maot teh bari jeung kurang katingali tur kadenge mah bahasa la ilaha illallah Allah senang perasaan sedih mah sedih bae tapi senang nu aya lantaran nyana sakaratna maca la ilaha illallah atawa Allah sedengkeun Kangjeng Nabi ngajelaskeun man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah mentak talkinan ku urang mun abah urang ma urang diceuli la ilaha illallah lalaunan maksud lalaunan teh ulah cepet-cepet anca engke nyana kan lain deui perasaanana ke nyana nurutan la ilaha illallah lamun geus kadeuleu nyana maca tah sing hade urang-urang geus sakitu bae besi recok ulah ieu mah kos nariung la ilaha illallah nyana ge gideug waduh saktiana iki awat ya aduh emang mulu dan tanaon ya ulah geus bae berkadel ke urang bangun urutan geus sakitu bae namun encan karak balikan deui la ilaha illallah kayaknya rek kadel ke urang la ilaha illallah lamun nyanda terus bela ilaha illallah komo kadenge mah kurang kan roh bagi kade tak ngap-ngapanana kan beuki cepet kurang tita Allah barengan Allah cara nalkinan teh kitu ulah lobaan engke nu ditu la ilaha illallah nu di Allah ilaha illallah aing milu ka mana cek nyana ieu ribet ulah ieu terakhir sih ada masyaallah lamun keur kos kitu geus bae bangsa babaturan nu baheula osok kitu judi misalnya geus ulah kena kajero maaf mangnya babaturan baheula nang ka ditu lah gitulah tah bangsa nu main cimplong segala rupa keluar geus ieu mah keur disterilkeun cek urang ieu jadi lagi embungan nya lamun nyana bisa ngomong imkan manya ge ngomong eta babaturan aing nu eta mah inditkeun ka ditu kejebur ke dabekan sumur kana aing bisi ka bawa punyana gitu bogan gawe gitu sesuai jeung situasi kebutuhan urang dahaga butuh nginum urang lapar butuh dahar urang tunduh butuh sare awak urang teh kitu teteh
kurang tukir sakarat teu butuh jeruk, teu butuh daging, butuh doa jeung zikir. Mantak urang ngalayat gadinya mepelingan la ilaha illallah mutiara anu hese dicaritakeun. Urang mawa jeruk kadinya nyana geus teu ngadahar jeruk, paling ge jang anu nungguan. Nuhun-nuhunan ge nu nungguan. Nuhun Bang Haji nuhun. Iraha ka dieu deui Bang Haji. Meuli jerukna kos kitu di ames. Allah. Tidak geus teu urusan ya ada apaan. Aduh, buku nu gering-gering ngap-ngapan bantu. Teu aya jeruk ngan apal teh ngan nyana mah hayangna zikir atau sholawat jeung berbagai zikir-zikir. Mantak ngeuneun muriang kritis gadenge nu maca Quran. Maca Quranan nu barapi nu ngeunaheun atuh nu ngeunaheun makhrajna. Lantaran nyana kan ngadengkeun Yasin, gadenge wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Nyana komun nya ka makhrajna aduh pas ngeunaheun. Tuh, karena menyanana ayeuna dibacakeun Yasin makhrajna teu bagus. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil aing mendingan teu dibacaan sak jana teh puyang aing ngadengena kos kieu. Inditkeun eta kos kitu ganti abak atuh kan nyana teu daya teu upaya bae. Ulah nu bagus joreng-joreng makhraj mah geus ulah. Bacanya tuturkeun qul huwallahu ahad Allahus samad. Jaga teu hayang aing ngadenge kitu. Teu hayang bisa-bisa nyana diwurukan kuno gering. Lain ahad. Wah, mentak nu rapi. Ilah malaikat jarita ka kafirin ka musyrikin aina ma kuntum tad'una min dunillah. Nangan kumaha disembah. Qalu cak jana dalhu langit. Muncul geus di kamari ku kami digerokeun ka dieu palam narahum kami teu neuleuh. Atuh ujung-ujungna mah nyana wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Nyana sorangan bersaksi nyahun bahwa dirina pae kafir. Na'udzubillah min zalik. Masyaallah. Lamun tadi nyaritakeun keur sakarat diome kafirin musyrikin mah kumalakal maut teh ditangtangan titah dihadirkeun sesembahan-sesembahanana. Tuluy bae malaikat gudak-gudaknya geraan cak nya mana hayu geura sesembahan nu kumaneh disembah teh hayu geura. Atunya lagi ngomong koludolu ujung-ujungna pae kafir. Nah engke kiamat sanggeusna kiamat jaga di poe kiamat kumaha teh jelema-jelema kafir. Iyalah qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins. Gusti Allah nyarita hakikat nama Gusti Allah, tapi Gusti Allah teh geus mere kawasan, geus mere kawenangan ka khazinun nar. Malaikat-malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Cek malaikat balik wahai kafirin musyrikin Yahudi Nasrani Buddha Hindu Konghucu berbagai agama nu lain Islam. Udkhulu finnar, sadiakeun tuh ku Gusti Allah tempat maneh tuh neraka tuh neraka. Mangka geus hideung jasa lentab-lentabanana geus pohara. Kadulu didinya sununa ruhakna hewan-hewan neraka, oraina kalabangna kalajengkingna jeung sajabana. Cai gagolotrok anu luar biasa panas nakadil. Iyalah tempat aranjeun wahai Yahudi, wahai Nasrani, kafirin tah ieu udkhulun nar.
bila asup maneh ka neraka ijumlati min qarqaratin qablikum minal jinni wal ins disertai beserta umat-umat nu baraheula memeharan jin kabeh moh jin moh manusia anu teu iman ka Gusti Allah barang jeung maneh jin manusia nu kafir tah kieu tempat tata insyaallah karim